Rasulullah mah socakna peureuh ieu na hirup. Ta urang oge geus saresna mah nuturkeun kana naon teh istilah kana hadis eta. Ngan tingkatan ari urang akan jalma mukmin lah gitu, jalma mukmin. Teu nabi-nabi acan wali-wali akan ngomong tak di mana ada jalma ngajalankeun ku zikirna geus ibarat kaya seperti Rasulullah. Ai Rasulullah sallallahu mah ngalaksanakeun kitu teh geus bener kitana gitu. Anjeunna mah sok sanos-socakna nya gitu peuleuh tapi panon batinna tetep anjeunna waspada. Waspada nya tak kena. Kalau urang mah saresna mah lamun dikaji deui secara mendalam kunaon atuh karena urang dituntut kudu zikir. Tidak semua zikir ini naon teh dalam keadaan urang teu sehat ieu wae. Dina nalika urang datang mah naon teh kulem teu sadar gitu. Tapi dimimitian ku zikir mah mangka eta jalma teh dina nalika engke hudangna dikubur bakal dina kaya zikir. Jadi zikirna nu dibacana naon gitu. Allah la ilaha illallah istighfar gitu. Pada intinya mah elina urang ka Allah ngarasa diri urang dikersakeun ku Gusti Allah. Itulah kalimat. Jadi zikir teh kalimat sakalimat la ilaha illallah maka nawahid gitu. Nunggalkeun teh di pangkat buat Gusti Allah. Pada subhanallah urang nasbihkeun ka Allah, ngamahasucikeun, ngabersihkeun tina sifat-sifat anu berlawanan tina sifat mustahilat. Terus baca naon deui Allahu Akbar, ngayakinkeun bahwa Allah teh agung, naon agungna eusi tina agung eta. Gitu. Buktina keagungan Allah teh kulantaran ayana urang gitu kan. Ayana urang, ayana nu diciptakeun ku Allah ya keagungan Allah. Saking agungna Allah anu Allah mempatakan naon Allah mampakanana. Jadi perkara anu dibaca ku urang teh buktikeun gitu teh keagungan Allah teh. Mana sih keagungan Allah? Nempo gunung keagungan Allah, nempo cai laut keagungan Allah. Tapi itu nyambung nanti gitu ya Allah mesti masuk. Gitu. Allah memperhatikan segala ya Allah. Itulah zikiran. Sehingga kekuatan zikir teh sebenarnya bakal ngajadikeun kuatna iman jeung Islam urang sadaya. Kekuatan zikir nanti bakal hidup di kaum urang sadaya. Dina nalika urang minengna urangnya sok nya napak urang diri bari kali ka Gusti eta teh insyaallah bakal dikasakeun ku Allah. Hirupna hate condongna aya ibadah eta teh. Contoh seperti penting. Manyar sageura budakna penting urang dina nalika ya salat penting. Ku dikirna urang nu bener-bener dikirna kuatna dikir. Maksudnya buat nak eling lah gitu. Lain berarti orang buat nak lah dari dia udah. Itu dina lain orang budang kayak gitu aja. Nanti tina bangun tina tidur gitu. Terus ingat ke Allah. Oh ayat tugas orang teh. Tugas naon bakti ke Allah. Naon menjalankan aku maca Quran. Erek wiridan. Erek sholat. Mungkin begitu. Ngajarnya teh gitu. Gak iwalti kujalanan gitu. Bisa hirupna orang hayang sholat, bisa hirupna orang hayang ngaji, bisa hirupna orang hayang ngawarkeun jahat teh. Tetep sumberna tina zikir eta. Zikir anu sanjana. Tina elingna urang ka Allah. Segala perkara kanikmatan yang dibikeun ku Allah, urang kudu disyukuran. Contoh seperti aya nikmat sehat, berarti urang dina kasehatannya kudu dimanfaatkeun kana perkara anu manfaat. Pakai ibadah lah gitu ada berita. Tapi konsep kalinya ada sampai subhanallah kan seorang konsepnya kayak pikiran ya dengan kopi dan sumber nanti kan hari-hari pemikiran sebagai nyambung
karena kopi. Daya fayali, nanti koknya dina gitu. Ruh nanti kok anu bisa orang nyipta gitu, orang bisa naon. Iya berkhayal. Iya ruh nanti kok ini. Maka bahasa dina ilmu tasawuf mah latih padu nafs gitu aja. Itu tuh yang kayak karena umur. Gitu. Jadi ku ngabayangkeun oke gitu kan. Ya, bagi kurang nyambung kalau itulah gitu ya. Tapi ulah ngabayangkeun Allah jika dia gitu. Allah mah kan kudu bersih gitu, kudu ditasbih gitu kurang. Gitu. Allah mah bedaan dengan dihieuna gitu, bedaan dengan makhluk. Bedanya. Kakak pelataran yang dikir tadi itu disebut. Ini ada pengalaman ya. Jadi itu seperti Bapak Abdi mungkin karena bangkit orang itu ayat musuh-musuh ibadahnya peminatnya orang ya dikira dari dina kadang ya kadina mau apa itu orang ingat karena yang kejadian yang dikesakan ku Allah kan antara selamat jeung cilaka pasti orang kan nyambung heula gitu ya Allah Gusti ngarsakeunna yaitu salamat aku Gusti cilakan ieu Gusti. Jadi aya pemasangan gitu. Pak, jadi Pak, tapi paling tema di luar tema, cuman tema teh ya perkara menang Ustaz gitu Pak. Ketika aku ada yang menang Ustaz, menurut pengalaman kemarin, terus habis itu kalau saya sabar gitu di ayat mana Ustaznya nggak jawab, kami datang akhir kembali adena yang telah ayat atau ini wala tasbihi ayat di samanan ya ulah memperjualbelikan ayat Quran. Tapi abis ini ada beri keterangan sanes ulah lebih murah. Berarti istilah ayat target kalau lebih murah berarti kena mahal gitu. Ada semua apa murah mahal ada emang bercabangnya. Sakingnya cerdas dan zaman aja repot. Ya maksudnya ulah dimurah teh ulah ditukeran ku harta dunia anu sedikit cetek mah. Anu pada inti pokoknya makanya sanes ku berarti ulah dimurah aya 500.000. Da eueuhan naonan 1 juta oge. 10 juta ge mah naonan. Gitu. Berarti ulah dimurah teh bukan berarti harus mahal. Ya, gitu sebenarnya sanes mengarahkan nominalna keuangan itu artinya validun itu jangan letik seletik lah erek seperluasan air yang erek harta benda anu lebih gitu kan ku Allah dan tetap cek Allah letik dunia anu letik kenaonan tadi di kalimat wala tasrafu bi ayati samanan ulah ngajual belikeun alanjeun kabeh ku harga karena ayat kami ku harga anu saeutik dalam arti ulah ditukeun ku dunya anu sifatna ieu dunya teh leutik atau kudu kumaha lamun bener-bener erek berjuang ti Allah geus we jadi naon pagawe Allah we gitu istilahna urang teh meunang rek dibayar sakieu mangga da abdi teh diundang gitu. Lamun ayeuna dihitung-hitung misalnya kurang teh oh itu teh pakai mobil berarti kudu di bensinan itu kan kesadaran kurang gitu. Sok sanajan itu tujuan mah nya pada intina dina aniatan itu sih anu matak ngamaslahatkeun nu matak ngamanfaatkeun nu ngamanfaatkeun keur eta jalma dina menyampaikan ilmuna tetep dina aniatanana sih. Kayak dina hadis teh paman hijratuhu ila dunya gitu. Nukti minha sing sajama anu hijrah kana dunya maka Allah dibere saeutik lah gitu. Dibere sebagian anak, moal dibere kabeh. Tapi lamun jalma tujuan akhirat bakal dihikeun kabeh dikeun. Eta bala kasaru di ayat di samanan kalian. Ulah anu balikeun kana ayat kami ku harga saeutik dalam arti ulah ditukeurkeun
dakwah anu dibere gitu kan di kami ka anjeun nepi gede ka batur gitu kan pasti orang dibacakan ayat kan bahwa itu di mana oke bahwa Allah Ta'ala berfirman ayat leman yang dibahas lagi kayaknya kan ayat yang tadi dibacakan kan kami ya maksud termasuk karena ayat-ayat itu Pak. ya kalau misalnya anjeun nah kembali ke hadis tadi sekali lagi dah eta kan ngarasakeun kan kurang jadi muat bisa orang manusia itu aduh karena Allah ngalamun aya unsur-unsur udah orang teh make mobil kudu bensinan gitu kan nah eta mah geus dohir pisan gitu kan naon teh hayang dibayar lebih anu ketika butuh manehna nyawa bayang lamun itu kita segitu orang kudu kudu merek gitu adapun manehna mana pahala di Allah jeung teu mah tergantung paniatana tak seperti saya orang aina tadi malam lah gitu saya hari yang mungkin anjeunna mah secara batin lamun nya tugas dakwah gitu di anjeunna tugas dakwah anjeunna ingin menyampaikan ke umat geus teu kudu aya ngitung-ngitung